Identitas novel, judul novel Wastu Kencana, pangarang Yosef Iskandar, penerbit Rahmat Cijulang, ciptakan pertama 1888, tebal kaca 145 kaca. Sinopsis buku, dina eta buku dicarioskeun yen anu ngagentos sementara di kerajaan Sunda atawa kawali teh Bunisora. Putra Raja Sunda aya jumeneng masih budak keneh. Janten geura disiapkeun heula bewarang ngeunaan tiwas suci kulawargana di Majapahit henteu dibejakeun sabab sieun langsung teu bisa nahan amarah. Bunisora pamana Wastu Kencana nyendak eta murangkalih keur diajar sagala rupa kailmuan di padepokan anu khusus keur ngagembleng pasukan khusus kerajaan Balamati. Carana henteu langsung tapi diculik heula. Sabada diwarah Wastu Kencana dibere nyaho perkawis anu dirusiahkeun Bunisora langsung anu masihan terang. Sabada dipeupeujeuh Bunisora ngajak balik ka kawali ngan Wastu Kencana bung balik anjeunna kalah ngombara milari elmunya atuh henteu bisa diracam. Hentugna diwidian teras nyandak batur keung rakean hujung. Duana ngumbara dugi ka Pakuan mereskeun nu baruntak ka nagara. Teras tidinya ngalumpreng ka Lampung, tepang sareng Resi sareng diguguru. Di bagian akhir buku dicaritakeun Wastu Kencana nyalametkeun padepokan Resi di serangan musuh Gerot guruna, jeung niwaskeun gegedugna make pakarang anu dibere ku Bunisora. Dina eta buku dicaritakeun yen Wastu Kencana oge katarik manah ku Putri Resi. Henteu aya pedanan proses asmara ngan hungkul tepung di walungan teras bae silih kenalan. Didinya duanana singket saling katarik manah keuna ku panah asmara. Pas arek mulang ti Lampung ti padepokan Resi, duana silih mere barang anu janten pangikat ati. Kaleuwihan novel. Gambaran kahirupan sosial sareng lingkungan baheula di Karajaan Sunda mah karasa pisan. Kakurangan novel, potongan carita sareng alurna biasa wae, henteu aya anu istimewa dina eta buku. Biasana mun novel osok giat dina kalimah sareng alur sarta gambaran, atawa konteks sosio-kultural jeung eusina oge kadang mata kajenghok kanu maca.